jinsa fauqahu wa tahtahu ajnah. Bener, ma la jinsa tahtahu wa fauqahul ajnah. Wal khosu jeung diaranan juz'an khos lapad naon natif diaranan paslan kana pasal qorib. Di pasal qorib teh ma yumayyizu syai'a amma yusarikuhu fi jinsil qoribi. Ma eta perkara yumayyizu anu ngabedakeun ieu ma asyai'a kana hiji perkara fi jinsil qorib ngabedakeun dina pada kaasupkeun kana jenis qorib. Ma lapad natik yumayyizu ngabedakeun ieu natik asyai'a ka insan amma dibedakeun tina hayawa, tina sapi, tina muling, tina domba. Yusarikuhu anu ngabarengan ieu mahu kana insan di jinsil qorib dina pada kalebetkeun kana hayawan. Insan hayawan, domba hayawan, dibedakeun jelema jeung domba teh kunaon? Natikun disebutna pasal qorib. Ma yumayyizu syai'a amma yusarikuhu fi jinsil qorib. Kedua, wa idza da'a jeung di mana-mana ngaku sohibu ta'rif anu sanyanyeuna ta'rif terosmun eta ta'rif rosam. Pakaanahu mangka sayaktosna sohibu ta'rif ida'a eta ngaku sohibu ta'rif ana ahadahuma sanyanyana amjeng khos salah saijin amjeng khos minal arodiyat eta tetep tina kuli arodi. Contoh al insan hayawanun dohikun. Al insan ari jelema hayawanun dohikun eta hayawan sok seuri. Salah saijina tina amjeng khos lapan naon dohik salah saijina. Dohik teh kalebetkeun tina kuli arodi kalawan arod khos. Geuning arod khos nya dari muling mah tara seuri nya. Domba tara seuri. Sok seuri mah naon? Jelema. Jadi arod khos lapan dohik kalebetkeun arod khos sifat anu tamtu ka jelema. Al insan hayawanun dohikun. Ida'a eta ngaku ieu si sohibu ta'rif anna ahadahuma au kilaihima minal arodiyat eta tetep tina kuli arodi. Ringaran kuli arodi kuliun khoroja anil mahiyah bi alam yakun juz'an minha. Kuliun eta kuli khoroja anu kaluar ieu kuli anil mahiyati tina hakikat di alam yakun kureka yen teu kabuktosan ieu kuli teh juz'an eta bagian minha tina eta mahiyah. Kuliun khoroja anil mahiyah di alam yakun juz'an minha. Salajengna kumaha ayeuna garapan pikeun sail nalika mualil atana fi sohibu ta'rif mawakeun ta'rif hadtam atana fi ta'rif ayeuna rosam. Paya juju mangka meunang naon al i'tiradu ngai'tirad min kibali sail. Itirod di pihak sail. Nah itirodna biman ikaunihima minadatiyat kungaman kabuktosan amjing khos
dimanu minadatiati eta tetep tina kulidati hiji contoh ngamanu kana kulidati misalhu ayakula soibu ta'rif awalan misaluhu ari contona ieu manuan ayakula eta yen nyarios saha sohibu ta'rif nu ngagaduhan ta'rif al insan hayawanun natikun al insan ari jelema hayawanun natikun eta hayawan anu sok ngobrol panakodohu sa'il waqala panakodohu asailu waqala la nusallimu annal hayawana wa natiko datiyani lil insan la nusallimu tetaslim kaula anal hayawana sanyanyana hayawan wa natiko jeung sanyanyana natik datiani eta kulidati lil insani pikeun manusia yang itirad setiap ayeuna sail kahiji kadua wa bi man kauni ahadihima minal arodiyat kadua wa bi man kauni ahadihima jeung ku ngaman'u kabuktosan salah saiji am jeung khos minal arodiyati eta tetep tina kuli arodi contoh la nusallimu anna dohik arodiun lil insan la nusallimu tetaslim kaula anna dohik sanyanya nasuri arodiun eta arodi lil insan pikeun manusia katilu au kilaihima minal arodiyat wa bi man kaoni kilaihima jeung ku ngaman'u kabuktosan hiji-hijina am jeung khos minal arodiyat eta tetep tina kuli arodi contoh la nusallimu annal masyi wadohi arodiyani lil insan la nusallimu tetaslim kaula anal masyi sanyanyana lempang wadohi jeung suri arodiyani eta kuli arodi duanana lil insani pikeun manusia ieu teh gambaran sohibu ta'rif ngadamel ta'rifna kuhat atanapi ta'rif ayeuna rosam wa mauridul man'i sareng ari tempat datangna manuan di pihak sohibu ta'rif nanti pihak sa'il ka sohibu ta'rif wa mauridul man'i jeung ari tempat datangna manuan huna di dieu manuan ti sa'il ka sohibu ta'rif ada wadimniyah eta kuda wadimniyah dakwah dimniah teh pangakuan anu aya dina jero hate nyebutkeun had ieu ta'rif ayeuna ta'rif had oh berarti lamun nyebutkeun ta'rif had juj anu awal disebutna naon jenis juj anu kadua disebutna pasal ta'rif mangka kudu terang anjeun wadab uhada ya lo kata apa saja lo kata apa ya
Wadak wada jeung ari nolakna ieu manu inama yakunu eta pastina wungkul kabuktosan ieu daku diisbati datiati eta sepunga isbat kuli dati awil arodiati atawa kuli arodi wada jeung ari isbat asirun eta sulit lima karena aya perkara kilang diucapkeun ieu mah min anna tamijadati tina sanyanyana ngabedakeun kulidati minal arodi tina kuli arodi asirun eta nu sulit walam kanyakeun ku anjeun ana kaonal had sanyanyana kabuktosan had di mana tarkibi kalawan makna ngarangkepkeun anidatiati tina pirang-pirang kulidati innama huwa eta pasina wungkul kabuktosan innama huwa eta pasina wungkul ari itu had urbu ahlil mizan eta kabiasaan ulama-ulama manatikoh ulama-ulama ahli mantek waman jeung ulama wapako anu metukan imanhum ka ahli mantek wa ama fi urfi ahli arabiyah sareng anapon dina kabiasaan dina uruf ahli nahu sorof ahli ilmu Arab yani nahu sorof bahwa mangkari ta'rif bahwa mangkari had at-ta'rifu eta ta'rif al jami anu ngumpulkeun al mani tur anu nyegah sawaun eta sarua kana kabuktosan ieu had bidatiati eta tetep kanggo kulidati au bil arodiyati atawa pirang-pirang kuli arodi sumalam teras kanyokeun ku anjeun anal man'a sanyanyana man'uan alazi anu huwa anu ari man'u al itiradu eta itirad aya nama waqa'a eta di mana bae terjadi mana itu langgung paliman mangka eta sepikeun jalma qala nu nyarios ieu man yuhadu bikada yuhadu ditarifan ieu mu'arad bikada ku anu paliman qala ayat fa'a ari nolak man alman almadkur kana manuan anu dicaritakeun nolak bi anal murad sanyanya anu dimaksud di ku ieu tarif urfu ahlil arabiyah eta kabiasaan ahli bahasa Arab yani ahli nahu sorof sumalang teras kanyokeun ku anjeun anal mana sanyanya naman uen alazi anu huwa anu ari manu te al intiradu eta intirad ae nama waqa'a eta di mana bae terjadi aya nama waqa'a eta di mana bae terjadi ieu manu fi hadiri salah dina ieu risalah bahwa mangkari manu bi makna tolab bidalil eta tetep samana sareng tolabu dalil bae sama jeung diaranan ieu manu nakdon tafsilian kana nakdu tafsili wa munaqadatan jeung kana munaqadah wa qad yusta'malu jeung sok dipake ieu manu tibadil kutubil adabiyah dina sapali pirang-pirang kitab-kitab adabiyah bimakna dafi kalawan samana jeung daku nolak mutlakon barianan mutlak sawaun eta sarua kana kabuktosan ieu daku bitolab bidalil eta tetep kalawan yukri dalil au bil ibtol atawa ku ngabatalkeun bil istidlal ku dipenta dalil ne summa anna talaba dalil salajengna sanyanya nyupri dalil qadiyah lu eta terkadang kosong ieu talabu dalil andikri sanad tina nyaritakeun sanad kayu kola sapertos yen diucapkeun naon la nusallimu ma zakarta la nusallimu taslim kaula makana perkara zakarta boga dakar anjeun kana ieu mah zakarta nu nyaritakeun anjeun kana ieu mah
au yuqala atawa yen diucapkeun naon huwa mamnuun huwa ari ieu ma zakarta mamnuun eta nu munu anu dimanu wala yujadu jeung ulah ditambahkeun ieu manu ala hadal qadri kana ieu ukuran man'an mujarrodan diaranan kana man'u mujarrod man'an mujarrodan diaranan kana manu mujarrod wa qad yudkaru jeung diucapkeun mau sartana ieu manu naon sanadun sanad wa sayaju jeung bakal datang naon tafsiru sanad tafsilan sanad di babi tasdek dina bab tasdek wal manul mujarrod ari manu anu dikosongkeun tina sanad sahihun eta nu sahih lakinnal man tatapin ari manuan masanad sarta make sanad aqwa eta leuwih kuat minhu tibatan manul mujarrad wa sanadu ari ngaran sanad fi urfihim dina uruf ulama-ulama ahli nudzur ma eta perkara yudkarun dicaritakeun ieu mali taqwiyatil mani demi memperkuat manuan wa aina ma waqa'a jeung di mana bae terjadi naon nakdu di hadi risalah dina ieu risalah biduni qayyid tafsili kalawan teu make qayyid nakdu tafsili bahwa mangkari nakdu bimakna ibtoli sayin eta tetep sama nek ngabatalkeun hiji perkara didalilin kalawan make dalil. Bismillahirrahmanirrahim wadaku hada ari penolakan disohibu tarif kana man'u nu dibawakeun ayeuna ku sail penolakan sohibu tarif kana man'u nu dibawakeun ayeuna ku sail innama yakunu bi isbati datiyat awil arodiyat eta kabuktosan ieu daku teh ku ngaisbat kulidati ne atawa ngaisbat kuli arodine daiji anu diisbat ayeuna kulidati ne cuman tadi anu kayak gini pa ajaba sohibu tarif bi isbati datiyat seperti nu kahiji tadi pa ajabahu teras ngajawab hu ka sail saha sohibu tarif bi isbati datiyati ku ngaisbat kulidati pakola nyarios sohibu tarif Fajabahu sohibu tarif biisbati datiyat wakola li'annal hayawan jinsun wanatiku paslun li'annal hayawan karena sanyanya hayawan teh jinsun eta jenis wanatiko jeung sanyanya nati paslun eta pasal wa kullun minal jinsi wal fasli datiyani lil insan wa kullun minal jinsi ari saban-saban saiji tina jinis jeung tina pasal datiyani eta kulidati lil insan pikeun manusia kan tadi cek sail taslim kaula hayawan jeung natik teh kulidati duanana jawabanana di annal hayawan jinsun wa natik paslun wa kullun minal jinsi wal fasli datiyani lil insan kedua awil arodiyat
atawa kunga isbat saban-saban sahiji tina am jeung khos atawa salah sahiji na am jeung khos teh al arodiyat kajumlah tina kuli arodi. Nuka dua dan nuka tilu ini juga nih contohnya. Paja bau soibu tarif isbatil arodiyat. Nuka dua, nuka tilu tadi. Paja bau soibu tarif di isbatil arodiyat. Pajabat teras ngajawab hu kaya sa'il. Rasa ibu ta'rif nu ngagaduan ta'rif. Di isbatil arodiyat sunga isbat kuling arodi wakola nyerion. So ibu ta'rif. Li'anal masi wadohik khorijani anil mahiyah. Li'anal masi karena sanyanya lempang wadohik jeung seri khorijani eta anu kaluar duanana anil mahiyati tina mahiyatul insan wahuma arodiyani wahuma arimasi jeung dohik arodiyani eta kuli arodi duanana. Saya jawaban akan nabi penolakan sohibu ta'rif kana man'u anu dibawakeun ku sa'ir. Namun ya. Wahada ari ieu isbat di pihak sohibu ta'rif asirun eta sulit cenah. Gening sulit 5 kila sabab aya katerangan kieu min anna tamyijadati minal arodi asirun ngabedakeun kuli dati tina kuli arodi teh asirun eta sulit. Padahal kan aya kuli dati kuli non teh arodi teh aya tina kuliatul khamsi. Kuliatul khamsi teh kabagi dua aya nu naon kuli dati aya kuli arodi. Kuli dati kan 3 jenis pasal naon kuli arodi 2 arodam jeung arod khos. Walam kanyakeun ku anjeun ana kaonal had sanyanyana kabuktosanana had tarif hadnya paman awana kison hadtam atau had nakis bari ngaran hadtam teh kulu tarifin idza kana bil jinsi wal fasli al qaribaini fa huwa hadun tamun. Kulu tarifin tiap-tiap ta'rif idza kana eta di mana-mana kabuktosan ta'rif bil jinsi eta ku jinis wal fasli jeung ku pasal al qaribaini anu qarib duanana bahwa hadun ta'un disebutna haddam al insan hayawanun natikun haddam. Kullu ta'rifin idza kana bil jinsi wal fasli al qaribaini fa huwa hadun tamun. Awana kison atau had nakis. Ya nakis cuma. Kullu ta'rifin idza kana bil fasli al qaribi faqat au bihi ma'ajin sil ba'id bitaqdimil jinsil ba'id alaihi fahuwa hadun nakisun. Kulu ta'rifin tiap-tiap ta'rif bil faslil qaribi faqat eta didamel tina pasal qaribun kul al insan natikun pasal qaribun kul au bihi atawa pasal qarib
ma'a jinsil ba'id sarta jinis ba'id bitaqdimil jinsil ba'id kungaulakeun jinis ba'id alaihi mandarikeun pasal qarib. Contoh al insan jauharun natikun. Al insan ari jelema jauharun natikun eta johar zat anu sok ngobrol. Bahwa hadun najisun. Kulu tarifin idakana bil pasbil qoribi fakot au bihi majin silba'id bitaqdimil jinsil ba'id alaihi bahwa hadun najisun. Al insan natikun contoh nu kahiji. Contoh anu kadua al insan jauharun natikun. Kanyaokeun ku anjeun nyana ta'rif had rek had tam atawa had nakis bimakna tarkibu kalawan makna meunang ngarangkepkeun anidatiati tina kulidati namana sawaun kana adatiu jinsan qoribahan sawaun eta sarua kana kabukosan naon adatiatu kulidatina teh jinsan qoriban eta jenis qorib model hayawan jenis qoribnya au ba'idan atawa jenis ba'id model johar jenis ba'id dari jenis ba'id teh mala jinsa fauqahu wa tahtahul ajnas. Salureun johar tidak ada jenis. Karena penjohar aya naon hayawan jeung jismun namin. Jismun namin, jisim, hayawan eta sana penjohar. Au paslan qoriban atau pasal qorib seperti naon nasikun pasal qorib. Kanyaokeun ku anjeun had ta'rif had kalawan makna meunang ngarangkepkeun tina kulidati rek jenis qorib jenis ba'id pasal qorib inama huwa urfu ahlil mizan. Tah ta'rif sa model kitu teh eta ta'rif kabiasaan ulama manatikoh. Jadi ta'rif meunang nyeun ahli ilmu mantek. Lamun bae ta'rif meunang ngarangkepeun tina kulidati. Waman wafaqahum jeung kabiasaan ulama-ulama anu metukan ka ulama-ulama ahli mantek. Ini model munadzarah kan aya kuat kait jeung naon nya? Jeung pan mantek. Ilmu munadzarah. Kumaha ayeuna ta'rif ceuk ulama-ulama Arabiyah? Wa amma fi urfi ahli al-Arabiyah. Sareng anapun ari ta'rif numutkeun ahli ilmu Arab, ilmu nahwu sorof. Ta'rif numutkeun ayeuna ilmu nahwu sorof bahwa mangka ari ieu ta'rif al-jami'u eta ta'rif anu ngumpulkeun kana afrod mu'arab. Kumaha ta'rif ngumpulkeun kana afrod mu'arab? Ulah narifan kunu leuwih akhot. Ulah narifan ayeuna kunu leuwih akhot. Almani'a tur anu nyegah tina lian afrod mu'arab. Nyegah tina lian afrod mu'arab ulah narifan kunu leuwih umum. Jami ulah narifan kunu leuwih akhos. Contoh nu leuwih akhos. Al insan jin jiun. Akhos kan eta ta'rif.
ulah naripan kuno leuwih umum mane teh contohna al insan hayawanun hayawan kan umum sawaun kana bidatiati au bil arodiat eta mah rek make kuli arodi model tadi kuli arodi kemudian kuli dati al insan hayawanun natikun kuli arodi kuli dati al insan ari manusia hayawanun natikun eta hayawan anu sok ngobrol au bil arodiat atawa make kuli arodi al insan katibun al insan ari jelema katibun eta anu sok nulis paliman mangka eta tetep pikeun jalma kola anu nyarios ieu man yuhadu bikada man desa seribu tarif pikeun soibu tarif anu nyieun tarif ieu yuhadu bikada yuhadu ditarifan ieu mu'arab bikada ku anu ditarifan mu'arab teh ku anu ayat pae ari yen nolak iman alman almadkur kana manuan ti pihak sa'il anu geus dicarioskeun nolakne di anal murad bihi yen anu dimaksud ayeuna ku ieu had ku ieu tarif teh urfu ahlil arabiyah eta ta'rif numutkeun ilmu nahwu sorof contoh misalu ayakula sohibu tarif awalan misaluhu ayakula sohibu tarif awalan al insan hayawanun natikun al insan ari jelema hayawanun natikun eta hayawan anu sok ngobrol pamana'ahu sa'il waqala pamana'ahu sa'ilu waqala pamana'a teras ngaman uhu kaya soibu tarif sa'ilu sa'ilu waqala la nusallimu anal hayawan wa natik datiyani lil insan lanu salimu tetaslim kaula anal hayawan sanyanyana hayawan wanatik jeung lapad natik datiani eta kulidati lil insan pikeun jelema pajaba soibu tarif bitahriril murad bi ayakula pajabahu ras ngajawab ka yesail ka soibu ta'rif bitahriril murad tahrirul murad ngajelaskeun anu dimaksud di ayakula kureka yen nyarios soibu ta'rif muradi bil hadi hadun indal arabiyah muradi ari pamaksudan kaula bil had ku ieu ta'rif hadun indal arabiyah eta ta'rif had numutkeun ilmu arabiyah bahwa al jami'u al mani'u wa warihad al jami'u eta anu jami ngumpulkeun al mani'u tur anu nyegah la indal manatiko lain numutkeun ulama-ulama ahli mantek ya jawaban kunaon tahrirul murad muradi bil hadi hadun indal arabiyah wa huwa al jami'u al mani'u
la indal manatiko lain cek ulama ahli mante biasa jawaban ku eta sumalam lajeng kanyaokeun ku anjeun anal man'a sanyana man'u aladi huwal i'tirad anu man'u teh pang i'tiradan teh ae nama waqa'a fi hadhihi risalah di mana bae terjadi ieu man'u dina ieu risalah waladiyah bahwa mangka ari man'u teh di makna tolabi dalil eta samana jeung menta dalil jadi man'u teh menta dalil sih urang mah lain menta adrahi menta dalil contoh man'u menta dalil cek mu'alil al kunut bid'atun al kunut ari kunut bid'atun eta bid'ah al adanul awal bid'atun ari adan awal eta bid'ah upamana nya dawaanana rati man'u atana pidi intirad ku sa'il pamana ahu sa'il waqala pamana ahu teras ngaman'u buka ieu mu'alil saha asailu sa'il lanu salimu dakwaka ai ane atlubu min kadalil adalah ala sihati til kada waktu kan mantuan teh minta dalilnya lanu salimu teu taslim kaula dakwaka kana dakwaan anjeun ai ane tegesna ari kaula atlubu eta menta kaula minka ti anjeun adalila kana dalil adalah anu nuduhkeun ala sihati til kadakwa kana sahna eta dakwaan jadi man'u anu samana jeung i'tirad nu terjadi dina ieu risalah eta man'u teh menta dalil teh lanu salimu dakwaka ai ana atlubu min kadalil adalah la sihati tilka dakwa Allahu akbar adanya ulah lana selamu tu Islam kaula lanu salimu macana wa yusama jeung diaranan ieu talabu dalil anu teh diaranan nakdon tafsilian kana nakdu tafsili litafsili sa'il sabab naksil nasail wa ta'yinihi jeung nangsukeunana sa'il mauridal mani kana tempat tanaman mani disebut nakdu tafsili wa munaqadatan disebati munaqadah kami munaqadah ge naon nganakdu kene wa qad yustamalu sareng sok dipake ieu man'u ibadil kutubi dina sapali pirang-pirang kitab-kitab adabiyah teh kata cara debat biman idaki mutlakon dipake samana jeung daku jeung nolak dalil mutlakon barianan mutlak mamutlakne sawaun kane ditolak bidalil nolakna teh menta dalil nolak tapi aya pamenta nu dicumpulan pamenta mau ditolak nan pamentana dalil lain mentana naon ge atawa mutlakne bil ibtol bil istidlal dibatalkeun bari make dalil
Ari ngabatalkeun bisa, ari ngadalilan teu. Batal tuh jadi gitu mah. Naon dalilna? Teuing teu apal. Teu kaci ngabatalkeun teh bari naon? Istidlal make dalil. Sumana tolak dalil salajengna tanyanyana menta dalil manu teh menta dalil. Qadiyah lu eta terkadang kosong ieu tolaku dalil andi krisanad tina make sanad. Jadi aya manu anu teu make sanad di kurman uan wungkul. Contoh la nusallimu ma Jakarta. La nusallimu teu taslim kaula ma Jakarta. Makana perkara Jakarta nu nyaritakeun anjeun kana ieu mah teu taslim kaula kana perkara nu dicaritakeun ku anjeun. Ieu mah nu unggul teh naonan teh sanadan. Atana begeu bahasana kuwa mamnuun. Kuwa ari ieu mah Jakarta mamnuun eta anu dimantu. Kuwa mamnuun. Ieu mah kur manuan wungkul teu aya sanadan. Walayu jadu jeung ulah ditambahkeun manu ala hadal qadri kana ukuran dakwaan. Jadi kudu akur antara manu jeung naon jeung dakwaanana. Di manu jeung dakwaan teh kudu sami simpas ya. Ulah gede sabelah, leutik sabelah. Kanapi nu hiji gede, nu hiji lebih gede ulah. Jadi kudu naon, kudu pas antara manuan jeung dakwaan. Wa yusame jeung diarana naon hadal manu ieu manuan fi urfihim dina uruf ulama-ulama ahli nudor diaranan man'an mujarodan kana manu anu dikosongkeun tina sanad. Jadi man'ul mujarod teh manu anu teu make sanad. Kadua wa qad yudkaru ma'ahu sanadun. Sok dicarioskeun sarta manuan teh naon sanadun sanad. Contoh la nusallimu ma Jakartahu. Lima laya juju ayakuna kada lanu salimu teu taslim kaula makana perkara Jakarta nu nyaritakeun anjeun hukana ieu mah manuan sanadna. Lima laya juju ayakuna kada mana lah. Lima karena naon laya juju teu meunang. Naon ayakuna yen kabuktosan ieu mah teh kada eta anu. Lima karena naon laya juju ayakuna kada ieu naon sanadna. Wa saya jiu jeung bakal datang naon tafsilu sanad wincikan sanad bakal datang fi babi tasdek dina bab tasdek. Mana bab tasdek ketika dina halaman 67 saya bab tasdek bab terakhir nih. Kedua kan taksim katilu tasdek. Wah walamilah. Nabi beres tasdek. Wal man'ul mujarod ari man'u anu dikosongkeun tina sanad. Man'u ngalijin cingkur ke patungkul ke barang bawa ieu man'uanana. Sahihun eta anu sah. Kumaha teh? Makbulun tampi baik sanajan teu mawana naon tur makurna sapi tunggul. Apel make sapi tunggul. Tarima we. Indahum numutkeun ulama-ulama ahli nudor. Nah, daripada bawa motor menang nginjem. Neng motor sorangan. Lakin alman tetapi na arimanuan. Ma'asanad sarta make sanad aqwa minhu eta leuwih kuat daripada manul mujarod.
anggar oleh kuat manu anu make sanad di aya naon aya penguat non ari ngaran sanad wasanad ari ngaran sanad fi urfihim dina uruf ulama-ulama ahli nudor ngaran sanad teh mayudkaru li taqwiyatil man'i perkara nu dicarioskeun demi memperkuat manuan jadi supaya naon manuna kuat laleuleuh ngamanu teh sing kuat tak kuat kan make naon make sanad begitu wa aina ma waqa'a jeung di mana bae terjadi fi hadhihi risalah dina ieu risalah di mana bae terjadi nasduan dina ieu risalah biduni kayyid tafsil kalawan teu aya make kayyid tafsili bahwa mangkari nasdu bimakna ibtoli syai'in bidalilin eta teh ngabatalkeun hiji perkara rek dakwaan perkara nama rek dalil ta'rif taksim ibarat bidalilin ngabatalkeunana make alasan itu jadi yang ngabatalkeun teu make naon dalil jadi ngabatalkeun teh kudu nganggo naon dalil Al-Babusani ari bab anu kadua fi taksimi eta tetep dina netelakeun taksim. Wa wari taksim ima taksimul kulli bo eta aya taksimul kulli ila jujiati kana pirang-pirang jujiahna ieu kulli wa ima taksimul kul jeung bo aya taksimul kul ila ajajaihi kana bagian-bagianna eta kul wal kuliu ari ngaran kuli wal kul jeung kul bener wal kuliu jeung ari kuli wal kul jeung kul sumia eta diaranen ieu kuli jeung kul muqasaman kana muqasam mangga maksiman mangga ya dua macananya biasa muqasaman kata nabi maksiman muqasam anu dibagi-bagi maksim tempat datangna bagi wa mauridal kismah jeung mauridul kismah tempat datangna bagian wa sama jeung diarana naon al jujiyatu pirang-pirang jujiyat wal ajau jeung pirang-pirang ajaza diaranan aksaman kana aksam pirang-pirang bagian sama jeung diaranan naon kulu kismin tiap-tiap bagian dinisbati kurinisbatkeun ilal kismil akhar kana bagian segen diaranan qosiman kana qosim artina nu ngabedaan sama jeung diaranan naon al kismu bagian alazi anu dakhala anu ngabebet ila dil kismu fil maksim dina maksim walam yuzkar bari teu dicaritakeun ieu kismu fi taksimi dina taksim diaranen wasitotan kana wasitoh bainal aksam antara pirang-pirang bagian wasartu sihati taksim ari syarat sana taksim Pasartu siati taksim ari syarat sana taksim al jamu eta ngumpulkeun wal man'u jeung nyegah sama jeung diarana naon al awalu anu awal al hasro kana hasru kana ngumpulkeun pamanahu ari manana ieu hasru ala yutroka eta yen ulah ditinggalkeun ditaksimi dina taksim naon dikrubadi me nyarioskeun sapalihna bagian dakhala anu asli ieu fil maksim dina maksim wa mana sami ari mana anu kadua ala yudkaro eta yen ulah dicaritakeun fi taksimi dina taksim naon mah perkara
lam yadkhul anu teu asup ieu mah fil maksim dina maksim. Wa min saroitihi jeung eta tetep tina sapali syarat-syaratna taksim aidon deui tabayunul aqsam ari beda-bedana pirang-pirang bagian. Tabayunul aqsam ari beda-bedana pirang-pirang bagian. Babu bayani taksimi ari eta bab jelaskeun taksim. Al mutlak anu mutlak wa ahwalihi jeung tingkah-tingkahna taksim. Anu nunggu meureun taksim da anu jumete. Anu gumase, anu gumeli, pasti lemah we gitu. Wal wadoib jeung pirang-pirang garapan. Wadipah teh garapan-garapan. Al jariyati anu berjalan fi dina taksim. Wa wari taksim ala kismaini eta tetep kabagi dua bagian. Lianahu karena ayat taksim teh hiji ima taksimul kulli ila jujiyatihi. Bo ayat taksimul kulli ila jujiyatihi. Kuli macananya. Muka dua kul. Kan tilu ayat kuli, ayat kul, ayat kuliah. Ima kuli. Hari kuli mah mufhimus tirokyun. Anu mere paham kana berejengan. Pamufimus tirokyun. Kuliu ka'asadin wa aksuhur. Kuli tanaminanya. Upami kuliah we, kuliah. Yang ka-Unpad kuliah. Universitas Padayungan. Wah kengkeleng jadi rejim naik karena mobil. Unpad. Kuliah makul naon. Jami. Pamikul. Kul. Majemu. Saya makuli. Taksimul kuli ila jujiyatihi. Ngabagi-bagi kuli karena jujiyah kuli. Tarifna domu kuyudin mutabayinatin ilal maksim. Marana taksimul kuli ila jujiyatihi domu kuyudin ngumpulkeun pirang-pirang kayid mutabayinatin anu beda-beda dikumpulkeun ilal maksim mangga ilal muqassam tetawi dua macananya maksim baik muqassam mangga ngumpulkeun kayid anu beda-beda ilal maksim kana maksim. Contoh al kalimatu ima ismun au fi'lun au harfun. Contoh taksimul kuli ila juziyati. Al kalimatu ari kalimah ari pirang-pirang kalimah ima ismun bo eta aya isim au fi'lun atawa aya fi'il au harfun atawa haraf. Namian ya. Al kalimatu disebatna teh maksim kata Nabi muqassam. Terus sambil kapayuna ngalebet-lebet ginana ya. Al kalimatu disebatna maksim kata Nabi muqassam. Nanti namanya Mauridul ismah kami dah
Pertos ni imasan ini namanya. Ima ismun au fi'lun au harfun disebutna aksamun. Aksam disebutna. Ima ismun au fi'lun au harfun disebutna teh aksam. Nisbat hiji bagian kana bagian anu sanes. Nisbat hiji bagian kana bagian anu sejen. Isim kana fi'il, fi'il kana harap disebutna qasimun anu ngabedaan. Nisbat hiji bagian kana bagian anu sejen. Nisbat hiji bagian kana bagian anu sejen disebutna qasimun. Qasim dan disebut tapi non mubayyinun. So, jadi ngumpulkeun kaid anu beda-beda. Mana kaid anu beda-beda? Isim, fi'il, haraf dikumpulkeun ilal maksim kana naon? Al kalimatu. Tadi sebutna taqsimul kulli ila juz'iyatihi. Ngumpulkeun kaid anu beda-beda, isim, fi'il, haraf, kan kaid beda-beda eta teh nya. Isim lain fi'il, fi'il lain isim. Dikumpulkeun kana maksim teh lapat al kalimatu. Disebutna taqsimul kulli ila juz'iyatihi. Kedua, wa ima taqsimul kul ila ajjaihi. Dua ayat taqsimul kul imanya kana ajza'na kana bagian kul tarifna ngaran taqsimul kul ila ajjaihi tahsilu mahiyatil maksim bidikri ajjaihi. Tahsilu mahiyatil maksim ngahasilkeun hakikatna maksim. Tahsilu mahiyatil maksim bidikri ajjaihi ngahasilkeun hakikatna maksim kunyaritakeun bidikri ajai kunyaritakeun bagian maksim. Contoh, al ma'junu asalun wa sunaijun. Al ma'junu al ma'jun ari majun teh jajamu. Ari jajamu asalun eta madu wa sunaijun jeung pedesideun. Al ma'jun asalun wa sunaijun. Majun disebutna maksim. Maksim atana fi muqassam. Asalun sareng sunaijun disebutna aksamun. Aksam. Ngahasilkeun hakikatna maksim, mana maksimna? Majun kunyaritakeun bagian-bagian tina majun. Dan bagian tina majun asal jeung sunaijun. Biasa kieu al majun asalun wungkul. Al majun sunaijun wungkul teu biasa. Itu dicaritakeun sakabehanana. Sami oge nisbat hiji bagian kana bagian anu sejen disebutna mubayyinun atanapi qasimun. Asal lain sunek lain asal. Eta taqsimul kul ila ajzaihi. Kumaina bedana
antara taksimul kul ila ajaihi jeung taksimul kul ila jujiatihi jeung taksimul kul ila ajaihi perbedaanana antawin taksimul kuli ila jujiatihi sareng taksimul kul ila ajaihi perbedaanana dina taksimul kuli ila jujiatihi mah hiji kudu kulapan imah galu tadi al kalimatu imah ismun au fi'lun au harfun ku imah ini kulaku si dalpa kulaku si syahid kulaku si imah aturan si Sarif partner badminton puting-puting badminton kedua sihatu khobaril maksim anil aksam kedua sihatu khobaril maksim sah jadi khobarna maksim anil aksami tina pirang-pirang bagian sihatu khobaril maksim sah jadi khobarna maksim tina aksam mana aksam tadi aksam nanti non isim fi'il harap sok si maksim jieun khobar tina aksam jadi kumaha al ismu kalimatun bisa apa tuh al ismu ari isim kalimatun eta kalimat al fi'lu kalimatun al harfu kalimatun jadi sah jieun khobarna maksim tina aksam jadi si maksim dijieun khobar tina aksam al kalimatu imma ismun sah apa gitu tanya al nanti fi'lu kalimatun al harfu kalimatun dina taksimul kul mah biasa kieu al asal majunun ari madu eta jajamu teu biasa asunaiju majunun teu biasa jadi dua tak perbedaanana hiji sakudu kulapan imeh kedua sah jadi khobarna maksim tina aksam kajian wal kuliu jeung ari kuli teh contoh naon al kalimatu wal kullu jeung kul lapat al majunu wal kuliu jeung ari kuli sapertos lapad al kalimatu wal kullu jeung kul lapad al majunu kuli jeung kul teh sumia eta diaranen maksiman mangga mukosamen mangga sareng namina teh mauridal ismah kuli tina taksimul kul ila jujiatihi kul tina taksimul kul ila ajaihi disebutna maksim mukosam sareng mauridul ismah wa isama jeung diarana naon al jujiatu pirang-pirang jujiat mana jujiat imain mun au fi'lun au harfun diaranan aksaman kana aksam wal aja tina taksimul kul ila aja mana aja tadi asal jeung sunej asalun wa sunaijun tadi sebatna aksaman disebatna teh kana pirang-pirang bagian
salajeng ne wayusame jeung diarane naon kulukismin tiap-tiap bagian juj'an kana au jujian baik ayeuna juj model asal jeung sunej au jujian isim fiil jeung naon harap diaranen tiap-tiap bagian kudu nisbatkeun kana bagian anu sejen tadi nisbatkeun sok isim kana fiil kana harap jujian eta mah nu kadua nisbatkeun asal kana sunej kana asal diaranen qosiman anu ngabedaan isim lain fiil lain isim lain harap lain isim asal lain sunej lain asal disebutna qasim wa yusama al-qismu allazi dakhala fil maksim walam yudkar fitaksim wasitotan bainal aksam diaranen bagian anu asup dina maksim eta bagian teh asup kana maksim ngan walam yudkar teu dicaritakeun dina maksim teu dicaritakeun dina maksim asup kan teu dicaritakeun naon tanamina wasitotan bainal aksam disebutna wasitoh antara aksam contoh kakauline seperti cariosan urang sarerea al insan imma dzakarun au unsa al insanu ari jelema imada karun boh eta aya laki-laki sejati pria sejati ji aya lalaki au unsa atawa aya awewe dua jelema teh nya hiji pamegat kadua istri ke ari wanu lain jelemanya ya bencong bencong kan jelemanya jelema tapi geuning teh diasupkeun dia rajan palhunsa mangka ari hunsa dahilun eta anu asup fil maksim dina maksim wa huwa ari maksim teh al-insan eta jelema walam yudkar jeung teu dicaritakeun ieu hunsa fi taksim dina taksim bahwa mangka ari hunsa wasitotun bainal kismain eta teh wasitoh antara dakar jeung unsa asup teu dicaritakeun disebutna wasitoh bainal aksam jarang tanya dibatkeun ari jelema aya lalaki aya awe aya wanu jarang kan wanu teu dilebetkeun ari wanu jeung bencong teh benten nya bencong eta mah naon dijieunnan gitu lu pilalakieun hayang jadi awewe lu pilalakieun hayang jadi lalaki beda jeung unsa wanu di wanu makan alat kelamina dua gitu nu lalaki boga nu awewe boga di wanu mah henteu non bencong kan henteu nah cek ngapal bencong cek hidir dah salajengna wasartu sihati takdim ari syarat sana takdim wasartu sihati takdim ari syarat sana takdim hiji ala jamu eta kudu ngumpulkeun dikudu ngumpulkeun kana bagian-bagian maksim kabeh kudu kakumpulkeun kan kumpul kabeh ulah dibagi-bagi. Gimana ngabagikeun teh ka sorangan heula. Bisa jen can datang, mesti bagikeun di cokot tumpang alusna. Teu bisa.
kudu kumpul lah kabeh. Kadua wal man'u jeung kudu nyegah kana lian maksim. Kalian ti maksim gak diasupkeun. Nami anu sanesna wayu sama diaranan naon al awalu anu awal diaranan al hasro kana ngaringkes atanapi kana ngumpulkeun hasru. Jadi jamu teh hasru teh hartosna wa manahu ari manana ya hasru. Manana hasru teh ala yutroka fitaksim dikru badi madahola fil maksim. Ulah aya bagian anu ditinggalkeun anu teu diasupkeun dina taksim tur padahal asup kana maksim. Ulah ditinggalkeun dina taksim nyarioskeun sapalina bagian anu kaasupkeun dina maksim. Ini kabeh kudu naon kabawa artosna hasru teh. Sing abus kabehanana dina naon? Dina taksim. Kadua wa makna sani ari makna anu kadua ala yudkaro fi taksim malam yadkhul fil maksim. Ulah nyaritakeun dina taksim anu teu kaasupkeun dina maksim. Anu teu asup lah dibawa di urang mah. Jadi cina di luar dina cicing. Nggak dibawa anu teu asup mah. Lamun ayeuna mawa anu teu asup silaka ka ditu. Sarakatilu wa min saroitihi tina sapali syarat-syaratna taksim aedon deui tabayyunul aksam kudu beda-bedana pirang-pirang bagian. Isim lain fiil, fiil lain isim. Isim lain harap, harap lain isim. Kulit ayat anu kual tadi. Asal lain sunej. Sunej lain asal. Dina taksimul kul ila ajaihi. Ditiru caranya nanya. Paslon ari eta hiji pasal fi taksimil kuli. Dina netelakeun taksimul kuli ila jujiati kana pirang-pirang bagian ieu kuli. Wa maknahu jeung ari maknana taksimul kuli ila jujiati domu kuyudin eta ngumpulkeun pirang-pirang kayit mutabayyinatin anu beda-beda ilal maksim kana maksim. Pakod yudkaru atau dicaritakeun naon al maksimu. Naon al maksimu maksim bil aksam dina pirang-pirang bagian. Sorihan bari anu jelas kakaulika sapertos caritaan anjeun al insanu ari jelema ima insanun abyad wa eta aya jelema anu bodas wa ima insanun aswad sareng bo aya jelema anu cap magrib anu hideung. Waqad yadhulu jeung sok asup ieu maksim fi mafhumil aksam dina mafhumna aksam kakaulika sapertos ucapan anjeun al kalimatu ari kalimah ima ismun wa eta isim au fi'lun atawa fi'l harfun atawa harap. Waqad yudafu jeung sok dibuang ieu maksim wa huwa bari ari maksim teh muradun eta anu dimaksud. Kakaulika seperti ucapan anjeun al insan ari jelema ima abyadu wa eta aya nu bodas au aswadu atau aya nu hideung. Suma inna hada taksim salajengna sanyana ieu taksim ima akliun wa eta aya taksim akli wa ima istiqroiyun sareng boh taksim istiqro. Walawalu jeung ari anu awal ma eta perkara layu jawiju anu teu ngameunangkeun naon al aqlu akal fi dina ieu ma dina taksim teh qasiman akhoro isman akhoro kana bagian anu sejen. Wayakunu jeung kabuktosan naon dikrul aksam nyaritakeun aksam fi dina ieu ma bitardid eta jalan ku ngabulak balik.
bainal isbat antara isbat wa nafi jeung nafi. Kataulika seperti ucapan anjeun al ma'lumu ima maujudun awla. Al maklum ari barang anu maklum ima maujudun boh eta aya anu maujud awla atawa teu maujud. Wasani ari anu kaduana ma eta perkara yujawiju anu ngameunangkeun naon al aqlu akal fi dina ieu mah isman akhoro kana bagian sejen. Lakin dukiro tetepina dicaritakeun fi dina ieu mah naon mah bagian ulima nu dikanyaokeun ieu mah bil istiqra ku jalan istiqra panalitian. Kakaulika seperti ucapan anjeun al unsur ari unsur al unsur ari unsur ima ardun wa eta aya unsur taneuh aw maun atawa unsur cai aw hawaun atawa unsur udara aw narun atawa unsur seuneu. Wa taqsimul istiqra ari taksim istiqra haku eta ari hakna taksim istiqra ala yuradada eta yen ulah dibulak-balik fihi dina taksim istiqra naon baina nafi antara nafi wal isbat jeung isbat. Lakin qad yuzkaru tatapina dicaritakeun ieu taksim istiqra fi suratil hasri dina gambaran ngaringkes al asli nu bangsa akal ditarbid ku jalan ngabulak-balik kadalika nya kitu sapertos taksim akli. Payakun atu kabuktosan naon badul aksam sapalihna bagian mursalan eta anu dileupaskeun al-batah kalawan pasti. Faslun fi bayani ta'rifi taqsimil kulli ila juz'iyatihi dina ngajelaskeun ta'rif taqsimul kulli ila juz'iyatihi ngabagi-bagi kulli kana juz'iyahna wa manahu ari makna taqsimul kulli ila juz'iyatihi domu kuyudin eta ngumpulkeun pirang-pirang qaid anu beda-beda mutabayyinatin anu beda-beda ngumpulkeun qaid anu beda-beda ilal maksim kana maksim. Contoh tadi al kalimatu imma ismun au fi'lun au harfun. Ngumpulkeun qaid anu beda-beda mana isim fi'il haraf dikumpulkeun kana maksim al kalimatu. Faqad yudhkaru sok dicaritakeun naon al maksimu maksim fil aksam dina aksam. Maksim sok dicaritakeun dina aksam. Contoh al kalimatu ima ismun. Al kalimatu ima fi'lun. Al kalimatu ima harfun. Maksim dicaritakeun dina aksam. Soihan dari anu jelas. Contoh di dieu kakaulika al insan ima insanun abyad wa ima insanun aswad. Si maksim mana maksim insan dicaritakeun dina aksam. Al insan ima insanun dibade teh insan. Wa ima insanun. Jadi si insan dibade dina aksam. Saya tadi taksimul kuli ila juz'iyatihi. Wa qad yadkhulu jeung sok asup ieu maksim fi mafhumil aksam dina maknana aksam. Teu ari secara tasrih mah ngan aya maknana wungkul. Al kalimatu ima ismun boh eta kalimah isim. Teu dicaritakeun secara tasrih nama. Al fi'lun atawa kalimah fi'il. Al harfun atawa kalimah haraf. Jadi mafhumna.
Waqad yuhdafu jeung sok dibuang maksim wahwa muradun bari dimaksud maksim neh. Maksim sok dibuang dina aksam. Ngan eta maksim teh dimaksud contoh al insan imma abyadu au aswadu. Ari jelema eta aya anu bodas, bodas teh naon teh? Jelema. Lain kopeana wunggul. Di sadayana jelema na bodas. Au aswadu atawa aya anu hidin teh naon teh? Jelema na. Lain bajuna wunggul. Al insan imma abyadu boh eta aya jelema bodas au aswadu atawa jelema hideung. Muradun dimaksud ayeuna naon maksim ngan beda teu dicaritakeun wungkul. Suma dina hada taksim salajengna sanyanya ieu taksim. Taksimul kuli ila juziyati ya kabagi dua. Hiji ime akliun aya taksim akli. Kedua wa imma istiqro'iyun ayat taksim istiqro. Jadi ayat taksim akli, ayat taksim istiqro. Kemari taksim akli wal awalu hari anu awal yani taksim akli ma la yujawijul aklu bihi kisman akhor wa yakunu dikrul aksam fihi bitardid bainal isbat wa nafi. Sebatin ayeuna taksim akli teh eta taksim anu teu dimeunangkeun ku akal. Dina eta taksim teh kana aya bagian anu sejen cek akal mustahil aya bagian anu sejen. Bari dicaritakeun aksam teh ku jalan dibulak-balik antara isbat jeung nafi. Mana-mana taksim anu teu meunang ceuk akal aya na bagian anu sejen anu nyaritakeun aksamna dibulak-balik antara isbat jeung nafi. Contoh al maklum ima maujudun aula. Al ma'lumu ari barang anu dikanyokeun ima maujudun isbat aula atawa teu maujud. Ceuk akal eueuh deui lianti maujud jeung naon lian maujud. Ceuk akal eueuh deui ma'lum lianti maujud jeung ayeuna lianti maujud jeung salianti maujudna. Diunggul dua-duana maklum teh maujud jeung lian maujud maklum teh tu ya dicaritakeunana ku dibulak-balik isbat jeung nafi. Isbat namana maujudun nafina aula. Hiji tah taksim akli eta. Kadua berbicara sanes deui asai'u ima muharikun aula. Asai'u ari perkara teh ima muharikun boh eta aya anu sok kusik aula atawa henteu kusik. Ayeuna keur teu usik nya. Teu usik ge mah bade usik. Dari usik moal boy lamun moal. Lamun dina goyatul wusul mah disebutna teh maslak elat sabru wa taksim. Kitar bisa dibulak-balik teh. Kalebetkeun kana maslak elat nomor kaopatna dina goyatul wusul maslak elat sabru wa taksim. Kadua sabru tadi taluntik ya, taksim dibagi-bagi. Wasani ari anu kaduana taksim istiqro mayujawijul aslu fihi isman akhar lakin dukira fihi ma ulima bil istiqro.
Lan ayeuna taksim akli mah boten taksim istiqra. Taksim anu ngameunangkeun akal kana ayana bagian sejen. Cek akal aya bagian sejen. Ngan anu dicaritakeun dina eta taksim teh anu geus dikanyaokeun kalawan ayeuna hasil panalitian. Nu dicaritakeun bagian anu dikanyaokeun hasil istiqra teh hasil penelitian, hasil observasi, hasil survei, istiqra teh panaluntikan. Contoh al kalimatu imma ismun au fi'lun au harfun. Al kalimatu ari kalimah imma ismun bo eta aya kalimah isim au fi'lun atawa fi'il au harfun atawa haraf. Kan aya panalitian anu sanes kalimah nu dicaritakeun na ieu bagian mana isim lain kalimah itu kan kalimah sering dicaritakeun tanu dicaritakeun hasil anu unggul istiqra unggul hasil penelitian hasil survei, hasil observasi unggul. Kenapa dia kakalika pitaksimil unsur. Dina ngabagi-bagi unsur. Al unsur ari unsur. Naona ari unsur teh madatul ajsam unsur teh. Warugahna ajsam al muraqabati nu dirangkepkeun wahya ari ieu ajsam teh al hayawan eta aya hayawan wan nabat aya nabat tumbuh-tumbuhan nabati geuningan ciki anu 500 terakan nabati semuanya kok tina waladu biji wal ma'dan teh naon barang tambang emas perak tembaga naon deui loba lah wahia ari ieu anu tilu teh al mawalidu salasah lahir tina anu tilu tina hayawan tina nabat tina madan hayawan moal hirup nabat moal hirup madan moal hirup unsur teh ima ardun bo eta aya unsur taneuh jelema kan tina taneuh di dieu menawa taneuh moal dahar ge. Dahar kan tina taneuh. Melakejo kan tina taneuh. Au maun unsur cai aya taneuh eueuh cai moal jadi. Moal jadi eueuh cai mah. Au hawaun taneuh aya, cai aya, eueuh udara moal bisa berkembang. Kakawine hiji pejantan ka bikangna teh kunaon eta ku hawa ku udara dikawinkeunana patangkalan teh aonarun atawa unsur seuneu unsur panes eueuh panon poe pelakan aya panyeborna aya tuluy taneuh jang melakna aya tapi eueuh sinar panon poe moal jadi sak unsur teh aya unsur taneuh, unsur cai, unsur hawa, jeung unsur nar. Wa taksimul istiqra ari taksim istiqra hakuhu eta ari hakna taksim istiqra ala yurodada eta yen ulah dibulak-balik dina ieu taksim istiqra baina nafi wal isbat antara nafi jeung isbat itu meunang aya tardid ulah dibulak-balik antara nafi jeung isbat diberi caritakeun kabehanana nya lakin qadiu dikaru tatapina sok dicaritakeun ieu taksim istiqra
dicaritakeun fi suratil hasril asli dina gambaran ngaringkesna akal ku jalan dibulak-balik seperti taksim akli baik. Berarti payakunu ba'dul aksam mursalan. Sapalina bagian teu dicaritakeun, dilepaskeun teu dibuang teu dicaritakeun. Contoh al unsur kana sarana. Al unsur imma ardun au hawaun au la. Au la panaon eta nafi. Al unsur imma ardun au la nafi. Al batah kalawan pasti. Wa makna irsalihi. Kita kalau katanya. Wa makna irsalihi.